A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hikmah mursalin wa malaikatan muqarrabin. Mana ayatnya? Wa huwa sareng aridat Gusti Allah alladzi itadat ansa'a anu geus ngaluarkeun halaqo tegasna geus ngadamel jannatin kana pirang-pirang kebon basatin tegasna kana pirang-pirang kebon ma'rusatin barina anu pirang-pirang anu ngarambat mabsutatun tegasna anu nyebar pirang-pirang anu nyebar alal ardi dina luhureun bumi kalbatihi sapertikeun buah walu sapertikeun buah waluh wa ghairu ma'rusatin jeung salian ti pirang-pirang anu ngarambat bianir tapaat kurekaan narima ngangkat ala sakin kana gigirna kanahli sapertikeun buah korma wa ansha'a sareng geus nyiptakeun Gusti Allah annahla kana korma wajar'a jeung kana tatanuran muhtalifan barina anu beda-beda naon ukuluhu rasana ieu bubuahan samrotun tegasna bubuahan wa hubatun jeung sisikian bil hayati dina tingkahna wa tomi jeung dina rasana wa zaituna jeung kana buah zaitun wa rumana jeung kana buah dalima mutasabihan barina anu sarua naon waraqahuma dauna ieu buah zaitun jeung buah dalima halun lapad mutasabihan ngajadikeun hal wa ghairu mutasabihin jeung henteu anu sarua dina rasana ta'muhuma tegasna ta'mihima tegasna rasana ieu buah korma jeung buah dalima Kulu
Durang adalah aranjeun kabeh min samarihi tina buahna ieu tatanduran ida asmaro di mana-mana geus buahan ieu tatanduran qablanna jadi dina samemeh asak wa atau jeung kudu ngadatangkeun aranjeun kabeh hakau kana hakna ieu pepelakan atanapi hakna ieu bubuahan yauma hasodihi dina poenan ngalakna atawa panenna ieu bubuahan dina poenan panenna ieu bubuahan bil fathi menang dibaca patah wal kasri jeung dina dibaca jr yauma hasodahu bisa dibaca yauma hasodihi gitu. Minal usri nyatana tina 10 aonispahu atanapi satengah tina 10 wala tusrifu jeung teu meunang kaleulewihi aranjeun kabeh bito ikulihi kumikeun sakabehna ieu bubuahan walayabqa mangkang teu tumetep li iyalikum pikeun kulawarga aranjeun kabeh naon syai'un hiji perkara innahu saestuna Gusti Allah la yuhibbu etan temika cinta al musrifina ka jalma-jalma anu kaleulewihi kabeh al mutajawijina tegasna anu ngaliwat batas kabeh makana perkara huda anu geus dipatok lahum pikeun ieu jalma-jalma. Oh, baca sadayan. Yang aridat Gusti Allah eta dat anu geus
ngajadikeun pirang-pirang kebon barina anu dipepelakan ieu pirang-pirang kebon jeung salianti anu dipepelakan ieu pirang-pirang kebon jeung geus ngajadikeun Gusti Allah kana korma buah korma jeung kana tatanduran barina anu beda-beda pirang-pirang rasana ieu bubuahan jeung tatanduran jeung geus ngajadikeun kana buah zaitun jeung buah dalima anu sarua daunna ieu buah zaitun jeung buah dalima jeung henteu sarua dina rasana ieu buah zaitun jeung buah dalima maka geura ngadalahar aranjeun kabeh tina eta buahna ieu tatanduran atanapi pepelakan di mana-mana geus buahan ieu pepelakan jeung kudu ngadaratangkeun aranjeun kabeh kana hakna ieu bubuahan dina poenan panenna ieu bubuahan jeung teu meunang ngaliwat bates aranjeun kabeh saestuna Gusti Allah eta anu henteu mika cinta ka jalma anu kaleulewihi kabeh baca dawuhan Gusti Allah dina ieu ayat rek netelakeun bahwa saestuna dat Gusti Allah anu geus nyiptakeun kana setiap perkara tina tatanduran jajadian anu ditandurkeun jeung bubuahan jeung ingon-ingon anu geus ditasarupkeun eta kabehanana ku jalma-jalma musyrikin anu geus nasarupkeun jalma-jalma musyrikin ku
pikiranana ieu jalma-jalma musyrikin anu ruksak anu geus ngabagi-bagikeun kana eta bubuahan jeung kana eta tanduran anu geus ngajaradikeun maranehanana kana ngaharamkeun jeung kana ngahalalkeun tah eta kabehanana teh ku Gusti Allah dijelaskeun dina ieu ayat kabehanana anu nyiptakeunana teh Gusti Allah. Jadi dawan Gusti Allah anu ieu rek ngajelaskeun bahwa setiap perkara anu dijadikeun ku Gusti Allah tina tatanduran, tina bubuahan, tina ingon-ingon eta teh kabehanana dat Gusti Allah nu ngajadikeunna teh. Bubuahan anu unggal poe ditaruang kurang sadayana aya buah anggur, buah naon teh apel, aya buah naon deui, buah jamu. Panayeuna mah jambu ge di blender di wadahannya. Aya deui buah naon teh alpukat. Buah korma, aya korma di urang teu. Nya. Dina jadina ge jadi mah jadi ngan moal buahan da lain tempatna. Tuluy tatanduran anu dihuapkeun anu dituang ku urang unggal dinten sapertikeun sangu beas eta teh tatanduran eta teh dijadikeunana ku Gusti Allah. Coba telaah pidauh Gusti Allah dina surat Al-Baqarah bahwa dat Gusti Allah teh alladzi ja'ala lakumul arda firasha. Ari dat Gusti Allah teh anu geus ngajadikeun jagat ieu teh ngampar. Duka sabaraha legana ieu jagat nu ngampar teh ieu teh. Anu kadua Gusti Allah teh wasamaa binaa, Gusti Allah teh geus ngajadikeun langit diadegkeun dipelengkungkeun keur ngiuhan jelema. Tuluy deui saur Gusti Allah teh geus ngajadikeun junaon teh hujan, nurunkeun hujan ti jurusan langit, lain ti langit kade, ti jurusan langit. Sabab mega mah hawan eta mah can nepi ka luhur. Eta mah dina kapal ge jeung kapal ge luhur kene kapal, ka langit nama masih kene jauh. Jadi cai hujan teh diturunkeunana ku Gusti Allah ti jurusan langit. Geus turun cai hujan tuluy fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Tina sabab turun cai hujan tuluy kalaluar tina jero taneuh teh bubuahan, tatanduran. Eta teh tina sabab ayana cai hujan. Dalamun sataun eueuh hujan meureun teh kumaha mah. Tong boro-boro di kebon, sawah oge bakal gararing. Daliang cai nu kaluar tina handapeun bumi teh eta teh sababiahna teh aya heula cihujan. Cihujan diserep ku dangdaunan. Dangdaunan tuluy turun kana tangkal kana dahan, kana tangkal tina tangkal turun kana akar. Eta tina akar eta teh ngeclak, saketlak, saketlak.
hiji tangkal kai teting sabara puluh ribu sabara ratus akarna eta tangkal kai kabeh ngeclakeun cai eta bisi teu percaya gali tatangkalan kadek eta akarna kaluar ngeclak cai tina eta akarna tangkal kai teh eta ngeclakna hiji keclak kulantaran ribuan tatangkalan nu aya di gunung ngeclakeun cai nu akhirna ngajadikeun susukan beh dieuna ngajadikeun walungan bisa nyayan sawah bisa nyayan kebon berarti hakikatna nu ngajadikeun jajadian teh tina sabab Gusti Allah nurunkeun hujan saha nu nurunkeun hujanna da bima tara ngadahar umpamana tara pepelakan tapi pandaharna mah sangu nu tara pepelakan ge pan pangwargna barang daharna mah ieu nawiskeun bahwa anu dituang nu dileueut ku urang nu dipake ngopi ku urang teh bubuahan tuluy tatanduran itu sadayana ge diciptakeun ku Gusti Allah malah saur dina ayat mah aya anu eta pepelakan teh ditancepkeun ku jelema dipelakeun ku jelema aya anu ngarambat aya nu teu ngarambat nya anu ngarambat teh nu ngareuy pepelakan teh aya nu ngareuy kacang panjang ngareuy tuluy teh aya naon teh tangkal buah buncis ngareuy aya tangkal kacang deui kacang beureum ge nu ngareuy aya nu teu ngareuy ceuk sapalih aya naon teh ahli tafsir mah aya anu dipelakeun ku jelema eta pepelakan eta bubuahan teh aya nu teu dipelak ku jelema eta bubuahan teh aya nu ditancepkeun ku jelema Gusti Allah ngajadikeun pirang-pirang kebon teh eta kebon teh aya nu dipelakan ku jelema aya anu teu dipelakan ku jelema langsung ku Gusti Allah dipelakanana geura eta geura ari anu di leuweung eta nu di gunung eta saha nu melakanana tatangkalan nu sakitu gerotan hutan anu sakitu lebatna teh pan sakapung jelema teu miluan melakeun eta tatangkalan teh nya malah sok ningali tong waka ka gunung jauh teuing atuh geus we ka astana eta aya tangkal kiara ari kiara dipelakeun ku saha nu melakeun kiara di astana eta tangkal kiara mah jarang nu melakeun nya jadi ku sorangan eta mah kusaha jadina teh ku Gusti Allah lain nang melakeun jelema eta. Nah, ceuk sapalih ahli tafsir aya anu makrusat teh hartina anu ngarambat wa ghairu makrusat salianti anu ngarambat anu ngampar dina kebon eta bubuahan jeung tatanduran teh. Ceuk sapalih ahli tafsir deui aya anu makrusat teh hartina anu ditancepkeun ku jalema aya anu gair makrusat teh eta kebon teh aya anu teu dipelakeun ku jalema eta mah langsung dipelakeunana ku Gusti Allah osok ngadahar buah galuma tangkal galuma osok nganuang ari usum hujan aya lember aya guluma nya eta teh tangkal galuma teh ayana teh di leuweung jauh nu tukang ngalagaluma mah inditna teh geus subuh nepi ka tempat ngalagalumana teh jam 8 4 jam 5 jam kakaran nepi ka gunung tempat ngalagulumana teh cik eta guluma nu sok didagangkeun di pasar dipelak ku jelema atawa henteu eta mah da teu dipelak ku jelema nya nyampak jaradi we di leuweung
Nah ieu nandakeun lamun ceuk sapalih ahli tafsir bahwa ma'rusat wa ghairu ma'rusat teh di maknaan anu ma'rusat teh nyaeta pepelakan anu ditancepkeun ku jelema, ghair ma'rusat tuluy pepelakan aya nu teu ditancepkeun ku jelema eta mah langsung ku Gusti Allah. Ieu supaya tetelanya kade. Baheula dijelaskeun turun ayat teh ngajelaskeun terhadap orang-orang musyrikin anu manaehanana geus nasorupkeun kana bubuahan, nasorupkeun kana tatanduran, nasorupkeun kana ingon-ingon, dijadikeun ku manehanana dibagi-bagi, sabagian keur Gusti Allah, sabagian keur sesembahan manehanana. Eta teh sing apal ceuk Gusti Allah teh kanyahukeun ku aranjeun kabeh bahwa eta teh kabehana ge ku kaula dijadikeun teh diayakeun teh. Tuluy Gusti Allah teh nyiptakeun deui kana buah angkor mah nya buah korma mah diangkat ka luhur bijilna teh ti luhur. Buah korma mah jiga buah caruruk rarantuy di luhurna teh raweuy buah korma teh diangkat ku Gusti Allah ka luhur eta buah korma mah teu dihandap. Tuluy dat Gusti Allah teh anu nyiptakeun deui kana tatanduran. Anu mana eta buah korma jeung tatanduran teh beda-beda dina rasana. Urung teh netana hareudang teh hujan. Eta buah korma jeung buah jeung tatanduran pan beda rasana teh nya. Ari korma mah amis, ari pare mah pan teu amis. Beda-beda rasana bubuahan teh, aya anu haseum, aya nu amis bubuahan teh nya. Aya nu kesed, aya nu pahit deui. Eta ngahaja ku Gusti Allah nya. Diciptakeun nu amis sabab teu setiap jelema resepeun kana nu amis. Malah ayeuna mah loba jelema anti ku nu amis. Da sieun amis teuing. Aya anu nyiptakeun diciptakeun ku Gusti Allah teh rasana buah teh haseum. Eta mah nu haseum-haseum mah karesep awewe anu keur nyiram. Awewe nu keur nyiram mah jam 12 peuting ge ngaruy hayang nu haseum-haseum. Nya jigana mah lamun teu bau ge teh ucing ge haseum dihuapkeun ku nu keur nyiram mah. Eta nu nyiram kade duh mangkaning nu nyiram lamun hayang rujak teh hayang nu haseum teh eta teh meuni asa geus dina baham teh eta nya salakina keur sare Kang hudang Kang aya naon nyai tengah peuting kieu ngahudangkeun kieu abdi hayang rujak Kang wayahna pangrujakkeun heula salakina kuprak-keprok eta ngarujak heula tengah peuting nya pokna teh kunaon atuh nyai tengah peuting kieu hayang rujak aa ieu mah bawaan orok na kitu nya pan ayeuna mah kitu lamun loba kahayang teh keur nyiram teh pokna teh bawaan orok ieu mah nya ieu nu geus ripu mah hayang hulu kareta api abdi mah kitu eta kapaksa lalakina mawa awena ka stasiun sina ngalamut eta hu kareta api pamajikanana nya kitu ta nu nyiram
Kurunya mana teh ka pamajikan teh keur nyiram teh nya. Sabab mana nu boga hadasna pamajikan nu ripuhna teh. Matak istri mah istri, kupingkeun istri. Panggede ganjaran anak istri nu loba ngalahirkeun. Nya sakali ngalahirkeun sarua jeung jihad dina jalan Allah bersih pulang ngalahirkeun teh tina dosana. Nya kayaumin waladathu ummuhu. Eta mah ngalahirkeun mah imma rek normal atawa teu normal. Panayeuna mah sautak sautik hese kaluar di bedel ku bidan mah nya. Dikeluarkan secara paksa, ini sudah saatnya melahirkan. Jika terlalu lama di dalam kandungan ini akan membahayakan ibunya, gitunya. Padahal ai kolot baheula nu ngajuru nyantai wae nya eueuh nu bahaya euy. Da para jima baheula can waktuna ngaheujeun mata titah ngaheujeun eta nu hayang ngajuru teh. Panayeuna mah bidan ayeuna mah urang mah lain nyahuanan kana masalah ilmu kedokteran. Kalau bu ini sudah waktunya melahirkan, numawi dokter can ngaheujeun keneh abdi teh. Kadia ibu suntik bere impusan sina ngaheujeun we terus awe teh. Nya. Geus lila ngaheujeun can bijil keneh wae. Wah ini mah bu harus dioperasi. Cari suaminya, cari mana suaminya. Bagaimana nih pendapat Anda kalau istri Anda dibedel? Gitu. Dioperasi. Nah, kalau tidak dioperasi ini bahaya terhadap ibunya. Ya, cek salakina teh kumaha dokter we lah. Tungtung nama du diacak-acak beuteung awe teh disoekeun nya. Eta baheula mun rek niat mah baheula paraji eta duakeun ka 4 poe 3 poe ditutungguan we. Nih geulising sabarnya. Bari jeung nongeng teh eta nu ngajurunya, duh geus salah tingkah nu rek ngajuru mah tuh. Geus ngadapang, geus nyangigir, geus hayang nyuuh wae geus lain rasakan. Nu matak awewe anu ngalahirkeun eta teh ganjarana teh kayaumin waladathu ummuhu bersih tina dosana jika kakara dilahirkeun kudu jadi indungna ka alam dunya. Matak awe geus kawin kudu loba keureuneuh maneh teh. Nya kudu banyak melahirkan, makanya sekali melahirkan 2 nya 10 ngalahirkan teh 10 kali ngalahirkan teh kita jadi 20 boga budak teh was nya pabalatak budak 20 siki gitu. Geus kolotna teh lah muaripuh umpamana geus kolotna kita ikeuletikna mah nya babaliut meureunnya geus kolotna mah senang we boga budak 20 nya nu hiji panggedena mere duit teu gede 1 juta, nu kadua mere 1,5 juta, encan nepi ka nu bungsuna kakara nepi ka 10 ge eta indungna geus beunghar ku anakna dibere duit. Nya tanya ka nu loba budak teh seueuh teh tinu anak tinu jadi anakna teh pamerena teh kitu. Taeta teh aya balik deui aya bubuahan anu beda-beda rasana. Nya diciptakeun ku Gusti Allah teh ngahaja beda rasana. Ieu mah aya anu hasem, ieu mah aya anu amis jambu, ieu mah aya nu kareueut jiga konyal. Sok ngandar konyal maneh euy. Nagri, buah nagri. Aya konyal, aya buah nagri. Buah nagri leuwih kareueut deui ngan kudu geus asap, kudu geus hideung cangkangna. Duh. Kareueutna teh sarua jeung sirop nu aya dina botol. Nya eta ciptaan Gusti Allah pek pikiran ku aranjeun sararea kakawasaan Gusti Allah. Nyiptakeun bubuahan beda-beda rasana. Aya nu kesed wae aya. Buah kesemek mah kesed. Nya aya anu naon pait wae eta nu buah pait ge aya nu resepeun ngahaja batu mengadahar melakan buah nu pararai buah paria da payu atuh
jelemamanya barang daharna teh aya anu tersep abi mah tersep buah nu amis-amis hayang nu paralait abi kaya ning paria aya anu naon pengar wae buah naon teh peuteuy jengkol pan karesep jelema teh. Nah iya eta teh bacaeun urang sararea bahwa kakawasaan Gusti Allah nyiptakeun bubuahan itu beda-beda rasana. Tuluy deui Gusti Allah teh dina ayat kaula teh nyiptakeun buah zaitun. Tuluy buah dalima. Ari buah zaitun jeung buah dalima teh sarua dina daunna mangan beda dina rasana. Buah zaitun jeung buah dalima teh beda dina rasana tapi sarua dina daun-daunanana. Tuluy deui saur Gusti Allah tepek geura darahar kuaranjeun kabeh tina eta bubuahan di mana-mana geus bubuahan. Pek tuang eta buah zaitun tuang, buah dalima tuang, buah anggur tuang, buah korma tuang ku anjeun sakur-sakur bubuahan nu aya di alam dunya nu kira-kira anjeun resep mapek taruang ceuk Gusti Allah teh. Ngan sing inget aranjeun kabeh kudu ngaluarkeun kana zakatna dina poenan panenna eta bubuahan. Kade bubuahan anu wajib di zakatan teh hiji korma, aya korma di Indonesia Urang Ciuni sok melak korma taranya teu kudu zakat korma da teu boga tangkal korma urang. Tuluy aya anggur, aya urang Ciuni melak anggur aya teu ayanya teu boga tangkal anggur melak anggur ge teu jadi-jadi urang Ciuni mah kitu. Tuluy deui buah naon dikiaskeun buah dalima buah naon teh zaitun ceukna kitab mah eta ge sarua kudu di zakatan. Tah eta zakatna teh dina nalika poenan panenna. Jadi lamun keur panen teh gura giru zakatan sabab lamun keur panen teh zakat karituna teh lebar ngaluarkeun zakatna teh. Lamun diciuni mah melak pare tah poenan ngalak pare teh gura giru zakatan kaluarkeun zakatna pare teh zakatna bubuahan teh. Pan zakatna pare jeung bubuahan mah eta teh aya anu 10% aya anu satengah tina 10 berarti 5%. Kade ye ulah minteran ka Gusti Allah teh umpamana boga pepelakan pare menang saton kalaka di zakatan duitna ladang pare teh 10 juta kaluarkeun we 250.000 da ceuk katerangan ge zakat emas mangan 2% satengah leres zakat emas mah 2% satengah. Tukang dagang zakatna 2% satengah tapi zakat pare mah zakat tatanduran lamun teu diandir caina subur boyahna eta mah zakatna teh 1/10 dalam kurung 10%. Kayak di mana Baleunghar baroga sawah lamun menang pare 5 ton tah kaluarkeun 5 kintal. Kartos 5 ulah ieu mah minteran ka Gusti Allah teh. Menang pare umpamana 2 ton diduitkeun 10 juta. Ari pare 2 ton pan zakatna teh 2 kintal. Lamun 2 kintal teh nilai duitna umpamana 1 juta ieu mah di zakatan duitna we da asal zakat. Ari duitna mah tina 10 juta zakatna teh ngan 250.000 enteng.
Mual nyambung kade nepikeun ka mana ge. Dina lawang surga di pelangan ku Gusti Allah, al jannatu anti haramun ala dayus wa mani idjakah. Surga anjeun haram diasupan ku jalma anu dayus. Ari jalma nu dayus teh nu sok antepan kanu jadi kulawargana. Rek ngaji heug anakna teh rek teu ngaji heug. Rek salat heug rek teu salat heug. Tara daek nitah, tara daek nyaram tina maksiat. Tanu kitu teh dosana teh sebutkeun dosa dayus. Eta surga haram diasupan ku jalma nu dayus ceuk Gusti Allah teh. Anu kadua jalma nu tara daek ngaluarkeun zakat termasuk minteran dina zakat. Zakatna kuduna 10%, ieu dikaluarkeun 2% satengah. Kade ari 2% satengah mah ulah salah tasarrufna. Eta mah 2% satengah mah rubul usur disebatna teh saparapat dina per 10 10. Eta mah eukeur zakat emas jeung perak. Nu kaduana zakat dagangan. Nya nu usaha ngamodal umpamana 1 miliar ka zakatna teh 25 juta. Lamun usaha boga modal 1 miliar dipenta 1/10 jiga ladang tani soak meureun nya euy. Boga modal 1 miliar kudu ngaluarkeun zakat 100 juta sanajan sataun sakali ge bakal calangap meureun nya. Gitu. Tah nu usaha mah lamun modal 1 miliar cukup 25 juta zakatna teh. Apal duit 1 miliar apal henteu? Can ningali urang mah. Aya ge 1 miliar. Zakat tanduran mah paling sakedik lamun pare diandir make biaya abdi mah ieu mah usum ayeuna mah duh meniripuh melak pare teh da kahalodoan unggal peuting we ngabedega dina sisi susukan kunaon kitu mang nya nungguan cai sabab lamun teu kitu dipaling deui nya eta mah diandir make biaya atawa disedot make sanyo atawa muruhan deui nimba umpamana lamun baheula nimbanya ayeuna mah diganti pan di mana teh kusiapan mesin sanyo nya kitu. Lamun make biaya dina nyeborna maka henteu 1/10 eta mah cukup 5%. Lamun panen umpamana 1 ton teh maka zakatna 50 kilo kartos nya kade sing terang hukum zakat. Itu dalam jelema jarakat manu beunghar jarakat kabeh nu boga usaha jarakat da bakal rada makmur jalma fakir miskin teh nya. Lamun orang Ciuni boga sawah 200 bata sakali panen 1,5 ton dikaluarkeun sakintal setengah lamun aya 5an weh 7 kintal setengah wargeun tatangga teh dibere beas teh. Tah lamun teu kitu oyahna minteran kana aturan Gusti Allah teu kaasupkeun jalma ngaluarkeun zakat kade. Kuduna zakat 10% kala dibikeun satengahna. Kuduna zakat sakintal kala dibikeun 50 kilo. Tak sapertikeun kitu teh ngaranna henteu zakat. Sabab ongkos wae ge lamun ongkos ka Jakarta 80.000 dibikeun ka kondektorna 50.000 ku kondektur diturunkeun di Bandung. Mane mah ongkosna seret Bandungeun. Umawi abi bade ka Jakarta moal nepi ongkos sakitu mah cek kondektur teh. Ta urang ge kitu.
Zakat kuduna sakintal dikaluarkeun 50 kilo. Terjadi zakatna teh moal nepi. Naon sababna? Sabab kewajibanana sakintal umpamana dibikeun ngan 50 kilo. Kalayan saur Gusti Allah teu meunang kaleuwihi dina ngaluarkeun zakat teh sabab baheula ieu lalakonna ayat ieu teh baheula aya hiji sahabat panen korma. Eta panen korma teh kalak kadibikeun kabeh kanu ngaliwat. Mang kadi hayang korma bikeun. Nu ngaliwat deui, aduh aratoh heuneh aya nu sabalik nu dua balik kitu ngaliwatna teh. Dari bagi korma. Nepikeun kabeak eta sahabat buah kormana teh dibagikeun. Maka lungsur ieu ayat teu meunang kaleuwihi da Gusti Allah mah teresepeun ka jalma nu kaleuwihi ari dibikeun kabeh keur batur mana atuh keur pamajikan maneh mana keur keluarga anjeun kitu nya ari dibikeun 1/10 mah eta mah da kawajiban dibikeun satengah tina 1/10 mah eta mah kawajiban ari dibikeun kabeh mah eta ngaranna kaleuwihi sedengkeun ari Gusti Allah teu mika cinta hartina moal mere rahmat ka jalma anu kaleuwihi kabeh. Jadi kaleuwihi teh ngaliwat bates kitunya bates anu geus ditangtukeun ku Gusti Allah dina zakat. Nah eta anu di mana anu dijelaskeun dina ieu ayat geura urang papai ayatna nya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات وهو jeung aridat Gusti Allah ngadawuh dina ayat netelakeun ka jalma-jalma musyrikin baheula diuna nalika musyrikin urang Mekah aridat Gusti Allah teh Muhammad bejakeun ku anjeun dat anu geus nyiptakeun kana pirang-pirang kebon pirang-pirang patamanan eta kebon eta sawah teh diciptakeunana ku Gusti Allah. Saha jelemana anu diajak ku Gusti Allah nyieun kebon teu aya. Saha jelemana anu diajak ku Gusti Allah nyieun sawah teu aya. Eta teh kabehanana kebon jeung sawah teh eta teh diciptakeunana ku Gusti Allah. Ma'rusatin aya bubuahan teh anu ngarambat anu diturusan nya diangkat ku Gusti Allah ka luhur. Tuluy deui aya nu ghairu ma'rusat aya anu henteu diturusan henteu ngarambat eta mah ngampar wae dihandap. Eta anu diturusan nu ngarambat jeung anu teu diurusan teh eta teh diciptakeunana teh ku Gusti Allah. Tinggal bubuahan teh aya nu ngarambat ka luhur, buah anggur ngarambat ka luhur, buah apel ngarambat ka luhur. Nya aya buah teh anu ka luhur diangkat ku Gusti Allah jiga buah korma, buah jerupan buahana teh di laluhur. Aya buah nate anu dihandap ngampar buah kacang aya deui huy aya kentang pan eta mah ngampar di jero bumi dina handap ngampar. Nah ieu teh tanda-tanda kakawasan Allah anu dijelaskeun dina ieu ayat netelakeun Gusti Allah teh geus nyiptakeun pirang-pirang kebon
aya anu bubuahana teh ngarambat, aya deui anu teu ngarambat, aya bubuahana teh anu di luhur, aya bubuahana teh nu ngampar di handap. Wan nahla waz-zar'a muhtalifan ukuluhu. Teras deui Gusti Allah teh anu geus nyiptakeun kana buah korma. Korma teh mangrupa-rupa aya korma teh anu baradag nu paranjang. Aya korma teh nu laleutik bae aya, baruleud laleutik aya. Nya, itu berbagai macam jenis korma teh, kumaha bibitna, kumaha keadaan tanahna. Nya, korma nu aratah kene di ditu maloba di Arab mah nya. Siga buah jambu haseum kitu nu atah keneh mah. Aya korma anu lonyot, aya anu buleud. Aya korma naon azwa, kormana Kangjeng Nabi teh nya eta mah naon di mana geus asakna teh rada garing kitu nya. Rada peot kitu. Teras deui aya naon buah tatanduran, ari tatanduran teh anu sok ditandurkeun, anu sok serempak dipelakna teh siga pare nya eta teh kalebetkeun kana tatanduran. Eta teh saur Gusti Allah teh muhtalifan ukuluhu, barina anu beda-beda rasana teh leres. Aya korma rasana amis. Aya beas pan rasana teh pulen, aya gandrum pan rasana teh pulen. Eta tarigu osok nganuang gorengan nu ngalinten. Tarigu teh sarua. Tate aya buah tarigu aya. Nya, tangkal tarigu aya, tangkal sagu. Itu pitarigueun aya. Nya, gandrum. Urang mah saeutik ti dieu melak gandrum areueuh hampir eueuh. Ti batur mah ti luar negeri, eta pelak gandrum teh. Nepikeun katonan diimpor ka urang ka Indonesia. Sabab kanyahoan urang Indonesia orokna teh resep kana gandrum. Nya, budak orokna teh resep kana gandrum. Urang Indonesia teh bisa melak gandrum, padahal bumi Indonesia teh sangat subur sekali. Nya, minangkana ayeuna mah kakara aya kadaek urang Indonesia teh produsen kopi terbesar kaopat di dunia. Matak marlak tangkal kopi ayeuna teh. Nya, lumayan sakitu ge aya kadaek melak tangkal kopi. Lamun tiba heula mah geus beunghar kitu nya. Ieu tah eta teh beda-beda rasana. Teras di wajaitun waruman Gusti Allah teh anu nyiptakeun nu ngajadikeun buah jaitun jeung buah naon teh dalima. Dalima di urang mah hese nya. Sakali nu nyiram wae ge eta rek 7 bulanan neangan buah dalima pan syarat ceuk parajina teh kade. Lamun nyen rujak 7 bulan teh kudu make dalima. Eta neangan buah dalima geus beung ka ditu beung ka dieu salakina teh. Nya geus dipapayu ngalembur saha nu boga tangkal dalima da teh darek melak atuh tangkal dalima. Padahal tangkal dalima teh daunna wae jadi ubar. Baheula sok aya ningnya anu dadapiteun teh ceulina ning sok luka, sok borok, ta eta teh ngagayem daun dalima, pucuk dalima ditapelkeun eta teh cager. Sabab daun dalima mah pahit ka cida. Ya? Pahit ka cida. Tuluy saur Gusti Allah teh mutasabihan eta daun dalima jeung daun zaitun teh sarua daunna mah. Wa ghairu mutasabihin tapi henteu sarua dina rasana mah. Rasa buah zaitun, rasa buah dalima. Ieu ngahaja ku Gusti Allah dijelaskeun dina ayat supaya kaharti. Nya
dikeceh-keceh teh supaya kaharti ye ulah boga sangka anu nyiptakeun eta bubuahan nu kabeh teh lain kami kabehanana ceuk Gusti Allah nu nyiptakeun eta bubuahan nu matak jelema teu boga kaera cicing di bumi na Gusti Allah dibere rezeki ku Gusti Allah dibere bubuahan ku Gusti Allah dibere hirup ku Gusti Allah ari ka Gusti Allah teu daek ibadah teu daek syukuran nya dasa kalian cicing di imah ge tara barang gawe sok era ari ke Gusti Allah nu mere hirup nu mere jag-jag nu mere naon teh rezeki ka urang tara era urang teh ibadah ka Gusti Allah ceuk Gusti Allah teh teu boga kaera jelemanya ieu dijelaskeun teh supaya kaharti supaya ngajadikeun keyakinan bahwa anu sadi dinten dituang dileueut ku urang teh ieu teh kabehanana diciptakeun ku Gusti Allah. Saur Gusti Allah pek gerak taruang kulu min samarihi ida asmaro pek Gusti Allah saur Gusti Allah teh gerak taruang ku aranjeun jelema anu beuki barang dahar pek gerak darahar bubuahan ngan ulah sok ngagoreng kana bubuahan abi mah teresep kana kadu kadu mah jiga bau atam bau naon teh bau nu teu pararuguh tak ulah kitu nya abi mah meuni ijid kanu ngadahar peuteui aduh meuni segak sa imah kabeh bau peuteui ulah teteh nya da cek nu resepkeun kana peuteui moal aya pangnikmat-nikmat buah peuteui nya cek nu resepkeun kana jengkol abi mah jeung dibere daging sapi mending kene dibere semur jengkol kitu pan ieu kartos Kangjeng Nabi mah ya ma'aba sayan min nante min to amin Kangjeng Nabi mah sapanjang jumenengna tara pernah nyacad kana katuangan. Boh kana kadu, boh kana jengkol, boh kana peuteuy. Ting di Arab alba aya meureun baheula ge nya peuteuy jeung jengkol teh kitu. Buah kadu aya lain di Sumatera hungkul meureun. Pancek Kangjeng Nabi Ibrahim ge kade. Di Arab mah di Mekah sabudeureun Masjidil Haram pepelakanana di mana buah nama aya kabeh di Masjidil Haram. Sabudeureun Masjidil Haram hayang apel, hayang jeruk, hayang jengkol, hayang bonteng. Itu kabeh ge aya. Di mana nu melakna mah tapi kabehna buahna aya di kota Mekah. Sabab eta teh barokah doana Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Warjuk ahlahu minas samarat Gusti rizkian kula wargana jalmi-jalmi anu sabudeureun Masjidil Haram minas samarati tina pirang-pirang bubuahan itu barokah di Mekah nya duh dahareun teh mangkaning di Mekah mah di restoranna di lounge-na di restoran lamun daging anu geus dida pasak ayeuna teu sep namun parasmanan wayana teu sep dibuang langsung sadayana lain jika urang Cihuni angeun kacang geus 5 kali ngahaneutkeun di dahar keneh lain nya urang ditu mah kitu sabab geus di mana geus dihaneutkeun mah geus leungit saripatina geus tidak ada protein nya geus teu aya naon eta mah geus eueuh gunana dianggapna teh makanan sampah gitunya. Pan urang mah lamun can nepikeun kali 5 kali 2 kali ngahaneutkeun mah didahar keneh wae nya. Nah itu hebatna urang Arab. Jadi urang Arab mah kitu pun masak ayeuna beakeun ayeuna teu beak koyana sampah gitu. Kajenting daging seger deuk kieu aduh eta daging ting daging onta ting daging naon atuh nya. Eta ngaran gepuk segede peureub euy aduh unggal ngadaharna ge. Nah, saur Gusti Allah teh wa atau haqqahu yauma hasadihi sing inget tapi ya anu boga pepelakan, boga tatanduran, melak pare
melak anggur melak korma sing ingat kana jakatna kaluarkeun ku aranjeun kabeh jakatna ngan wala tusrifu teu meunang kaleuwih. Anu dianjurkeun dina zakat teh nyaeta zakat tanduran teh 1/10 atawa satengah dina 1/10. Teu meunang kaleuwih. Kena kudu zakat der dibikeun pare kabehanana panen saton dibikeun kabehanana saton ka urang Cihuni. Wah, jarang kacida nu kitu mah nya. Teu kudu kitu ceuk Gusti Allah teh. Ulah kaleuwih. Naon sababna? Kudu aya keur keluarga ge kudu aya. Coba mungkin ieu ingetkeun caroge calon-calon bapak ieu. Ari sodako ka kulawarga teh eta teu leuwih utama tibatan sodako ka batur. Lamun mere duit ka pamajikan teh eta teu leuwih hade tibatan dibikeun kanu sejen. Sabab pamajikan teh eta teh naon kewajiban anu jadi salah salaki da awewe mah teu kudu nyaba ka Malaysia teu kudu awewe mah teu kedah milari artos ieu mah meuni riweuh awewe teh ayeuna mah awewe modern mah meuni riweuh milari artos duka geus sapeti sewang meureun artosna teh awewe ayeuna. Istri mah cekap wae ku maula kanu janten carogena nu kudu usaha mah nu kudu nanggung kana naon teh kojong nanggung kana pacul anu kudu digawe ka kantor mah eta mah caroge istri mah namprak wae teu kedah usaha duka geus laloba nu usaha istri meureun nya eta duitna meureun ting sakumaha ta eta duitna numpukna eta. Iya kartos. Nah, jadi abdolna eta sodako teh pangheulana keur pameget mah kanu janten bojona. Itu nu matak nu meunang duit bikeun ka pamajikan. Nya ulah disumputkeun saware. Kecuali lamun pamajikan tara inget beureun disumputkeun saware teh nya. Iya kartos. Nah, eta sabab saestuna Gusti Allah Subhanahu wa taala innahu la yuhibbul musrifin saestuna Gusti Allah teh teu mika cinta ka jalmi anu naon anu kaleulewihi ka kabeh kitunya ari kaleulewihi dina teh ngaliwatan bates kuduna zakat teh 10% der dipasihkeun sadayana kitunya. Nah ieu kurang lebihna penjelasan dina ayat sabaraha ieu 141 surat Al-An'am. Kantun kapayunana wa minal an'ami hamulata wa parsa kulu mimma razaqakumullah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton.